Anu, yang ilong aing sombong itu. Anu tumah. Wah. Anu, iya ilong sombong, jali lawing. Anu, yang ngomong aing jadi ini. Ngeredak get nih karena juga ilong aing mau bisa kakawin nih dia pada aduh ampun ngemangsung sang aduh wan Gunawan wiping sana ya ada yang panggil akan yang panggil Arya Kumbakarna sanajan parantos sumpung ye pangamung rawing celina tapi tengurangan karena kasumangetan perang asor amutna ye Arya Kumbakarna ratusan balad-balad wanara ngemasing pati tumakaning pelayan Arya Kumbakarna bari ngababet-babetkeun ieu monyet surili jeung sajabana bari gogorowokan ka ingkang raing Kunawan Wibiksana katingali ku Kunawan Wibiksana dikaangkat ingkang ningali aduh kaget konera ingkang lembe prapta ingkang nama prapta aduh Kakang Arya teteh kakaula ningali pangamung sumpung celirawing tararai boborotku getih ampun muka-muka werah karya aduh jangakeun semah pangabaktus kaunyuk salira ditarima Sugriwa naon eta nu digegel ku sampean jeung nu diranggem teh naon nguning aku
ieu teh pangampung lah si Arya Kumbakara ieu cepil lah si Kumbakara nepi ka sumpung kitu ya kaulah pakeh nyepeng ka ditu ayeuna ngabekah dugi ka kieu ka Candra kaling bagian kaulah moal bisa memutusnakeun jiwa raga si Arya Kumbakara iwal ti kaulah aling Sugriwa nyanggakeun sadaya-daya Gusti Ratu senjana ingsun Wawijaya disuduk gening gunung uruk disipatkeun dening sagara saat sato marah sato mati jalma melayak kaplayu icikipung dening lambungan sampean mati awak eta monyet mending berek-berek gitu uga dehin pinasti dehin kecap baheula pinasti kersaning yang tumampana panah anu dilempakku Sri Rama maksudna anu disasar jajantung Arya Kumbakara nanging aya panah nyasar karena panangan kencak Arya Kumbakara hingga aya panangan Kumbakara sapat sapali aduh ya ngajeng hakaing jangan aing aweh hiji aduh malang siang ieu leungeun aing keur nempelkeun esok dipake kada kodok dibawa lampah maksiat ampura leungeun jeung aing keur ieu leungeun aya sok make tupak-tepak we kana kendang ampura tupah Gusti Rama
tong disiksik dik kaya kieu paehan kaula sakalian kaula moal melang moal ninu ridho lillahi ta'ala kaula ngemasing pati tumekaning peraya dina leungeun sampean Gusti Rama Tubah Rama maehan kaula sakalian Rama geningan Raka Prabu salah sasaran Arya kumakarni senjata kalau Lesmana bakal mutusaken ciwaraga sampean awas kumakarna modal aing ini dia monyet nyakaran aing mengegelan kana bujur meniperi bujang aing meniparare dia syuku aduh wan Gunawan adi akang hayang panggih wan panah Lesmana nyasar kana panangan katuharya kumbakan hingga sapat sapalarita dia ngaklengai wah wan Gunawan ya akang wan akang hayang panggih wan kade ulah salah arti wan akang berjuang lain ngabela sirah wan akang berjuang ngabela lemah cai wan Gunawan akang hayang panggih wan biasa maleset kecengan kaula ampura
Kaulah lain ngahaja ngayak kaya, lain ngahaja kaulah nyiksa ampura kumakarna tampanan senjata kaulah nu bakal mutustakeun jiwa raga sampean. Awas. Eta monyet kaingan ngurubutan aduh monyet kaingan ngakegelan cuku aing geus marari aduh wan Rama Wijaya parhan kaula Rama tong dikakaya Rama parhan kaula Lesmana kaulanun ngasampean ngakaya manusia kampura kaula teh tengah aja Raka Prabu kaling karunya kampura kumbakarna kampura bakal ditamatkeun raga nyawa sampean ku ieu pusaka awas mati sampean umbakar Rama paehan kaulah tong dituntut kieu Rama Wijaya panah Batara Rama anu dikeceng dadana ieu Arya Kumbakarna takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar ngadak-ngadak panah nyasar kana sampean Kumbakarna anu kenca kasifat ieu panah sempal sampean Arya Kumbakarna atuh ngakedebut lir ka dia baligo nyatana wah aduh Kulawan akang hayang panggiwan pati-pati akang eueuh umur hayang paamprok sanajan saeun ieu akang nyaah deudeuh kasampean Gunawan akang nyaah kacida Gunawan wah aduh ya suku aing eueuh hiji aing kumaha hudang leungeun kenjaga tubuh suku sabelah
hirup loba dosa rumasa kaulah hirup murka wan rama paehan kaulah tong dituntut kieu dah kumaha udang ieu kaulah Rama ya kaulah paehan wan ya akan wan awan ya akan wan Didieu Arya Kumakar dipanah ku Batara Rama sasaran dada nembus kana jantung